Nah, loba jasa ahli-ahli Allah anu ditanya, "Man rabbuka?" Ditanya segala rupa. Ji, cek malaikat kok. "Man rabbuka?" Tuh ditanyain mah. Ji, pan make itu ditanya. Kagetnya lagi. Ieu kan tugas sakjana. "Man rabbuka?" Bejakeun ka Gusti Allah. Ana inda zanni abdi bi. Cak Gusti Allah kumaha sangkaan hamba kaula terhadap kula. Aing geus boga sangka bahwa aing teh ya ieu teh salamet kajen ku kumaha ge. Ketika roh keluar boga sangka 100% salamet tina pertanyaan, maka ditanya-tanya. Cek malaikat kok kieu amat sih? Laporan malaikat Gusti, aya hamba Gusti ditanyana kos kitu amat sih? Dan lain-lain sebagainya geus puguh Imam Sibaweh. Masyaallah harinya Umar kan dina satu riwayat begitu ditanya, "Man rabbuka?" Malaikat emang can kenal Umar ya. Ya Umar. Setan geus sieun ka Umar. Maka ditanya-tanya segala hampura mar. Satu riwayat seperti eta. Ya Allah ya Rabb, anu cinta ka Tuhan si Abdul Qadir. Man rabbuka? Abdul Qadir, cacak-cacak Abdul Qadir bae pakai jawaban salamat atuh komo ka Kangjeng Nabi. Man rabbuka? Muhammad. Wa man nabiyuka? Muhammad. Wa ma imamuka? Muhammad. Atuh ka Abdul Qadir bae cinta salamat atuh komo ka Kangjeng Nabi. Meureun malaikat ge, kok ieu jawabanna Muhammad kabeh sih? Tanya. Nah, aja pedi. "Man rabbuka?" "Muhammad." "Muhammad mana sih ya?" Ya, cilaka sih ya. Muhammad emang yang itu nyaho. Iya, kampak ya. Gambaran ahli-ahli Allah mun urang macaan dina kitab-kitab sufi, Masya Allah indah jasa dengan berbagai jawaban-jawaban anu ngangeunahkeun pisan ka batin. Sebab naon? Asma Allah, sifat Allah jeung zat Allah na geus ngahiji di awak. Jadi nu ngajawab teh lahmihi wa dammihi. Teu saeutik ahli Allah ketika terjadi peperangan, ngucur getihna ka handap ngabentuk Allah. Aya nu ahli sholawat ngabentuk Muhammad. Batur seperti eta renungkeun jeung tafakuran coba diri urang mun maot getih urang naon